bebesan kadaria orang ngumpul seserian tapi omat ulah sok seri sorangan bisitana cek batur jelema edam. Brad, aya tamu di bae tadi Bandung, Brad. Hebat euy beri kompoi mangnya, Brad. Boge gitu loh. Oh. Bandung. Eta Brad maksudna naon, Brad? Ya silaturahmi we yang panggih atuh. Yang orang Bandungna eta Brad, Bandung mana, Brad? Palasari, kumaha di? Oh, Palasari. Eta Brad, aceng ge pernah diajak ku si Kosim, Brad. Diajak ke mana? Diajak ke Bandung. Rek naon ke Bandung cenah si Kosim? Cenah ngomong narek bercocok tanam geuning, Brad. Bercocok tanam kacang, Brad. Di mana anjir? Eta Brad, di saritem gitu geuning, Brad. Ya, cek aing ge anjing. Bercocok tanam kacangnya saracengnya. Diajak ku si Kosimnya. Nya, Brad. Anjing geus diwadolan deui wae ya ku si Kosim. Hah, aya wae ya anjir. Manu kapinis ya. Keur naon Bibi? Keur ngored. Keur ngored cenah. Para ecreug ge aing mah mun ditanya teh. Ini gaya gitu aja jam tangan. Wes, iya dong. Jam tangan baru nih bos, senggol dong. Anjir. Sabaran di harga neta kaos. Jelas cek aing bi aing. Pan bieu teh anu dipuji teh jam tangan. Nah anu ditanyakeun harga kaos. Tinggal cek karena yang koneng harga kaos mah. Ya. Pokoknya mah worth it weh. Ieu kaos kualitasnya standar internasional, ti produk board. Pokoknya mah tah coba. Ih, ini kandel kieu. Halus. Eta mah kulit. Iya. Nyabak mah kana. Hayang meuli bibi oge di mana yang meulina? Dina Karanyang Koneng. Kali. Naon dia teh merekna di? Board. Ieu tulisanna teh positif vibes. Naon hartina? Dikotok di Lebuan. Ini hayang nyaho wae bi aing telepek. Ampun teuing. Yeuh. Maksudna positif vibes teh nya. Jadi orang teh ngalakukeun naon teh kudu positif. Positif dina sagala naon orang teh. Oh, terus eta mun positif anu can kawin kumaha ka dituna? Nya wirang can kawin positif. Eta kecuali eta teu kudu eta mah teu kudu positif. Kawin heula. Aya wae bi aing ya. Ampun teuing. Hah, aya wae ya. Keuyeub leuleus ya. Lah kemang kesayangan maneh ka Kalasare geuning. Cangkeul kumaha? Keur naon di Brad? Sore-sore ngoprek kembang. Iya kalasa sarean geura kemang geus bosen nangtung kumaha teh. Tas gadang meureun tunduheun. Kemang matara begadang si teh. Bogaeun jadwal ngarona ai maneh. Geuning maneh. Balik cenah rek enong di dulur maneh cenah. Teu jadi Brad ribet ngendong di dulur Kosim mah Brad. Ribet kumaha? Panapa sorangan di dinya ge Kosim baheula keur sakola ge belet anjir karena kalian teh. Naon hubunganna cenah jeung enong di dulur maneh mah jeung kana kakalian sagala. Oh hubunganna kos jeung matematika ai maneh. Ya Brad, beda di ditu mah jeung di urang. Di ditu mah di Banjarsari mah Brad. Jadi tamu tehnya 1 kali 24 jam wajib lapor eta teh ka RT. Kosim teh apal hiji kali 24. Gunting wae gitu ku aing ceulina ya si Kosim ampun teuing. Sim aing yeuh kos. Maneh eta lain dititah ngajumlahkeun. Hiji kali 24 lain.
Jeung bari oge hiji kali 24 mah anger 24 nu teu nyaho-nyaho acan nu kitu maneh. Ieu pan di kota mah emang kitu. Maksudna wajib lapor. Hiji teh sapoe maneh di ditu cicing sapoe di dulur maneh lapor ka RT na bikeun KTP. Bisi maneh disangkana teroris. Molor di dulur maneh. Kitu maksudna. Ipuh sih mah. Minggu satu berat, kok si mereka itu ngenongnya. Nganong? Heeh. Oh kade anjir sabaraha hiji kali 24. Baik nanyakeun deui lah. Nying nanyakeun keneh wae eta. Hah, bisa wae ya sia si dalaman. Saremo. Aya maneh naon maksudna anjir ku aing kamari di WA ngabales angka hungkul ya. Hah? Depan HP orang teh kuotaan, Brad. Ya terus ieu maneh make naon atuh ngabales? Make kalkulator. Anjing. Boy mah. Sekalian anjir make cipoahnya guys nya. Make cipoah apal teu anjir. Parah euy saremo ieu. Ampun teuing. Hah bisa wae ieu palang dada ya. Aceng mah teu ngarti ku pamajikan, Brad. Teu ngarti ku naon? Kan buat baeud baik ra, Brad. Nya bae atuh teh ye. Meungpeung keur nyalse meureun pamajikan teh ya guys nya. Keun we biarkan pamajikan boga kahayang rek buat baeud. Arek misalkan sosorongot ka aceng, arek maledog ku kenteng, teu jadi masalah ceng meungpeung keur nyalse. Dalamun keur teu nyalse mah keur sibuk. Moal nepikeun ka buat baeud ka aceng moal guys. Bener tuh guys. Berarti bakatnya, Brad. Ari awewe mah kitu bakatna. Bakat awewe mah keun we antep ge moal. Pirage aceng cenah meuli endog geuning, Brad. Oh, tadi boga kahayang. Nya, Brad hayangeun pangmelikeun endog. Atuh kari pangmelikeun sih teh. Nog naon sih anjir loba aya nama nog puyuh, nog asin, nog hayap. Ya nu hese mah dog celentong. Tah eta hese anjir. Puguh eta pake masalah. Endogna teu umum jeung batur hayang dogna. Nog naon cenah? Hayang dog parapatan geura, Brad. Nog parapatan. Aya di, Brad, dog parapatan tawan dog pertigaan. Nying. Aing karek connect deui wae ye. Please, ceng. Ya, nu dimaksud pemajikan si laing, nog saparapat. Setengah kilo atau 1 kilo, ceng. Lain parapatan ngenog di mana teh anjing? Si teh. Parapatan ngenog ai maneh. Eksa anu numpakan nah bari nog atuh. Bisa wae ieu ya anjir. Tilial dog celentong ya. Cing aya wae anjir. Bos. Kan urang mah nya lamun apel teh sok mau martabak, lamun teu roti bakar. Tah lamun obos. Pan beda meureun barudak ngerabah heula mah. Lamun apel sok mau naon, Bos? Urang mah mawa pindang bandeng jeung pindang jair mau karesep kolotna. Terus mun apel, Bos, sok dibawa ka mana tah? Urang mah dibawa ka sawah. Ka sawah, Bos. Kan ngusep belut mau. Bapana dibere bulu hayam titah gere ceuli. Meh naon? Kan ke bapana pereumbeun tak urang jongjon di sawah bobogohan. Heulnya, Bos. Ah, urang mah ke calon mitra urang arek dibere bulu soang, Bos. Halus gananya. Halus seueuh. Ke asup di kenca bejil ti katuhu. Heueuh nya leuwih jongjonnya. Mau teh ya meureun mau. Urang kudu tahlilnya, Bos. Tahlil heueuh. Bos. Bejana anjir. Aplikasi TikTok rek dihapus ya aing bingung teh karena aplikasi naon teh aing pindah anjir. Atuh gampang, Brad. Ya, lamun aplikasi TikTok rek dihapus mah,
Pindah we atuh kan aplikasi Timunding cik Kosim mah. Naon anjing jadi kana tai atuh sih teh. Oh mun teu Brad kieu Brad, ulah kan aplikasi nu bau anu normal we Brad. Oh selain tai kos, ya aplikasi sih teh. Aplikasi sosial media nyawa depan aing teh konten kreator ieu teh. Posting teh dina eta tah dina aplikasi eta dan aplikasi TikTok nyawa teh. Hah? Lain tai anjir. Ini ngebahas tai maneh. Cilepeung anjing Kosim ya ampun teuing. Salah Ya. wae nya Kosim. Heeh, salah anjir ya dengekeun. Aplikasi TikTok bejana arek di blok. Ngerti teu? Aing teh bingung sebagai konten kreator rek posting di mana aplikasi nu sejen anjir kurang halus. Gampang nu kitu mah serahkeun ka Kosim solusina ye. Bisa di mana? Atuh Kosim gitu loh Brad. Nya teh apa tuh solusina kitu. Ye, Brad. Dengekeun Kosim. Kira-kira na aya blok mah Brad. Nu mesna teh sing tarik. Jadi kata si bata muntahna keluar kan Brad. Lu kitu teh ya Brad disebutna teh nya touch out eta Brad. Lamun teu atuh pake otak Brad, ulah make tanaga wae. Ditipukeun kan Brad. Keclik. Dijamin poin. Nyesab deui wae ya anjing. Parah si Kosim. Please kos. Lain poli sih teh. Nah jadi karena poli ai maneh anjir. Parah anjing si Kosim ya rempak ampun teuing. Lieur anjing mungkin nyasab ngobrol tuluykeun oge nya jeung si Kosim mah teu kudu anjir. Kos mending geus uyup eta kopi tak kuntung we sambung-sambungkeun anjir linting ka anjir. Ayo we nebengan ka aing lah. Bisa wae ya nanut-nanut ya.